Gelo eta si Ucu kemarin mah dipenta binih cau teh tadi bikin. Ai ayeuna mun dicaca gitu. Pelit-pelit teuing jelema. Aing teh neangan tangkal cau teh binih cau teh butuh. Ampun aing. Ini kantun ka garung kieu mah ka cau teh. Geus di tekan kamari Ceu. Aing lebar ieu mun di tutuhan kieu. naon itu? Eta tangkal cau kamari. Atuh eta si Ucu. Nah kumaha kitu make Kamari kamari? tadi penta nih ku urang. Wah, iraha menta nu Menit kitu. kuat teh dibikeun Iraha ieu teh. kamari. Nah tuh lain ngomong. Dari Cina bingung aing ngomong jeung saliwang mah euy. Nah iraha ieu teh asa teu ngadeg. Kamari banget ku koret mun cuma aing nya. Lain koret butuh mah meureun dibikeun mah meureun dajang naon. Palit jelema palit. Kalau gegelan nang kitu teu pararugu maneh mah. Mun hayang mah ngomong atuh ti kamari. Urang teh ceuk ka euceut teh eta bining cawu nu di kebon ceuk urang teh. Arek di penta enggaen teu entong cenah dan meureun kudu dibeli. Oh kamari heueuy kitu teh nama kamari teh tadi. Si Ece banget ku koret. Koret teh aing teh meneh teh. Make kitu sagala. Barang-barang aing make kudu ngadat kitu. Kan bae sugan erek di Koret aing mah Kunaon teh manusia teh kitu amuk-amukan amit-amit. koret deui ka jelema. Asa bodoh teh teuing da koret galin maneh da barang urang. Nya kaciri koret teh jelema koret dasar. Cuma aing. Di penta. Lah di penta ge meureun aya we ceuk urang teh meureunan. Naon? Ya 100 200 meureun kurang dibere kamari teh meureunan. Da urang ge menyamenta tamu atuh. Oh, atuh dah gitu aya tangkal cau mah. Emung Itu mah alus pok nu anak-anak. araremung ayeuna mah da geus puguh koret aing mah aing. Teu nyangka jelema teh. Eupan kamari mah teu nyangka kok aing teh sugan teh moal dibeli. Aduh, 100 200 cenah mangkani. Kang, dagoan. Naon gera-gero ieu teh? Moal jadi. Koream butut binih cauna ge. Goblok nyebut butut karena binih aing nyaho kitu da moal di tuharan kieu euy. Tapi kan bae lah. Abobodo paling oge lah aing nyaho. Beres-beres sana kieu tuh. Ampun, aing. Capek aing. Sia mangan cicing we gawe teh tita tadi dideleukeun teh. Tong aja dog wae atuh cabagana barang gawe teh heng sing gentol. Kitu teuing sia mah teu beunang diandalkeun teh. Sing bener coba gawe teh. Capek dah mah bae atuh lah kuli ieu lain di nu sorangan da kuli ieu atuh mah. Capek aing mah. Ayo ku si mama capek mah da kuli ieu atuh kalem we mah. Nah batur ge kuli mah tara ieu teuing. Ayo kita teh batur ge kuli mah ieu mah. Aing sange mah Kan kudu bener gawe teh pangaranna ge dibatur. Ieu mah gawe teh kitu ngajadau gue. Sia teh mun aya mun gablegna mah teu ngamek teh teh. Pagawean ngadaweung barang gawe teh kitu. Pajuh teh teu beunang bisa katahan. cicing mah henteu urang pan kita macul meureun ka tempo. Cicing sakedeung mah wajar we atuh mah. Da kudu istirahat dalin robot urang teh mah. Ayo we ngomong mama capek aing mah ampun aing mah. Alah, eta nu gawe ngan ngejedog we asa ku gegenahan. Ani teh can gelohor ieu teh. Aduh. Mak, Ibu, Bu. eta kunaon gawe teh make moal nu kieu? Aya ibu ning. Tadi ge Coba damel. kade masak kedap, Mak. Bu, abdi mah kita tadi ge damel ieu hanca semitang. Kedap. Bu,
Naon, Bu? Ieu teh kumaha coba? Ieu teh saha teh? Eta Ada kita tadi ge di TV warang itu tetangga tetangga sana lain barang tu geuning kalah diuk barang gaweana teh kitu mak Oh, itu Bu, teh pan tadi ku kabdi ibu teh mah diomongan menuju ngobrol, pilaku abdi damel. ya sih gawe mah gawe eta tadi dia omongan eta teh kitu da tetangga gablek tetangga teh kedul nya teh barang gaweana teh. Nah, gecruk diuk Umi eta ge mah sakitu di kekaleuweun ti ditu teh hare-hare. di isuk ieu Nya teh anjing teh. si mah masuk ngaya-ngaya wae. Abdi mah damelna ge kerak dieu. tuh nya sia jujur teuing sia mah hirupna berarti dia karek dia nya Nya ada tadi mah abdi teh cicing. ini karek dia gawenya Nya ceuk mah oge nah Nya da abdi mah oge cicing wae. terbalik sia Pan kita mah deui abdi mah cicing. tuh nya Tuh, nah sia mah bangun rada tolol dengan Lain tolo Bu, pagawean mah nu ribut-ribut mah eceg Bu. da ai gawe kuli Pagawean mah kudu nyase tumanina jadi aus. da ai kuli di batur mah lain kudu kitu lamun di sorangan sabodo tetting ieu mah pan kulit diisuk kur meunang Ah, atuh sakitu bayarna we sabaraha jam abdi teh meureun leme sajam damel teh. Tuhnya. Sajam we. karek datang berarti berhenti tadi teh Teu ti isu kan abdi mah cicing damelna. Tengah rumah sakeun gawe di batur jelema batur mah. sia mah seserian. Mama bahan isi sian geus lega ieu mah sakitu-kitu keneh. balik kita mah jelema teh kitu Lah yang mau beres Aneh, atuh Bu. aingna. Tong badedengan itu jeung pan ieu teh pabinihan lega sanes. keneh meureun ka itu eta kita tadi karek sakieu Apa ya teh ieu unggul. Cek mikir si mah atuh cenah ada malna ieu unggul cenah. tadi itu jam pilihan naon Ari kitu mah bade uwih we abdi mah da tos teu kaange meureun damel. lain teh ka ange cing mikir Nya matak dicarekan ieu teu kaange. Uwih abdi mah. Di elingan ku aing teh tadi tengah waro sia. kunaon teh manusia teh meunang ku kitu mak tong ngajak nu kitu atuh ai gawe teh mak Oh, da sugan teh bener jelema anak sugan teh teu suniweun praktek ding gitu gawe teh. balik gawe teh ka ucurgan moal dibayar kitu mah sabodo teh teuing amit-amit mah neangan deui Gawe teh kitu hayo we gawe da batur ge caricing heula gawe mah.